Episode ke-11. Jenis pagawean naon anu bakal dipigawe ku kuring. Eta teu kudu dipikiranku maneh, justru anu kudu dipikiran mah diri maraneh sorangan. Perusahaan elit siga Bima Raya Group moal mungkin daek kerjasama jeung jelma anu goreng akhlak siga aranjen. Saha nu goreng akhlak, Ibro Molotot, sia, cek Udin bari terus ngaleos asup ka gedung Bima Raya langsung nuju ka lebah lift, temalire deui ka Unah jeung Ibro anu molohok. Tungguan, Ibro ngudak ka jero, dituturken ku Unah. Maksudna hayang nyabok Udin, ngan manehna gewat sadar yen ieu geus aya di jero gedung, teu hade ngajieun riributan. Jadi Ibro ukur bisa nangtung gigireun Udin bari melong pantol lift nu acan muka. Awas sia, mun panggi deui di luar, dijebrot ku aing, cek Ibro lalaunan. Sabab bisi kadenge ku batur. Sabodo, jawab Udin bari ngalengkah ka jero lift anu pantona geus muka, nepi ka jero Udin nonggeng, bujurna digitek-gitek. Dasar bangsat, cek Ibro bari ngalengkah rek asup, ngan kaburu dikenyang ku Unah. Ulah babarengan jeung jelma burung kang, pindah ka lift nu itu, cek Unah. Memeh pantol lift ditutup Udin ngajebengan bari joget. Ibro beki kekerot, tuluy indit ka lift nu hijina deui. Udin langsung ka lantai pangluhurna, ka tempat kantor pimpinan sesuai jeung petunjuk anu aya di jero lift. Wa Asep memang geus ngatur saurang awewe ngora saumuran icih anu bakal jadi wakil direktur pikeun ngabaturan Udin digawe ngajalankeun Bima Raya Group, ngaranna Susi. Susi karyawan anyar, karek sataun gawe di Bima Raya, tapi reputasina geus kawentar di kalangan pengusaha sa Bandung. Lain ngan ukur ngora jeung hade rupa, tapi memang pinter jeung boga kamampuan. Konstribusina gede pisan kana kamajuan perusahaan. Matak 3 bulan ka tukang, dipromosikan jadi wakil direktur. Sanajan poe ieu Bima Raya geus diakuisisi ku Udin, Susi tetep siap sadia pikeun ngabantu Udin sabage direktur anyar. Pas amprok jeung Udin di ruang tamu, Susi rada kasima, teu nyang ka yen dunungana teh gagah jeung kasep. Juragan, mangga ka kantor juragan nyalira, bari bongkok hormat. Udin ge molohok nenjo Susi anu gelis, manehna terus nangtung nuturken Susi asup ka ruangan direktur. Tah ieu ruang kerja juragan, mangga calik, cek Susi. Udin ningalian ka sakuriling ruangan anu dekorasina mewah, terus diuk dina kursi direktur, kuring moal mindeng datang ka dieu. Jadi sok pimpinku anjen sagalana, jeung omat, ulah ngungkapkeun identitas kuring ka sasaha. Susi ungguk, sabab sadar yen keur ukuran ningrat siga Udin Subrata, Bima Raya Group ngan ukur cabang usaha, jadi dirina ngamaklum pisan lamun Udin moal hayang ngelola secara langsung. Episode ke-12, mangga atuh upami percanten mah. Tapi upami kapayuna aya parentah atanapi aya hal anu kirang panuju kana hasil padamelan abdi, ulah asa-asa nyarios, cek Susi. Kadenge panto aya nu ngetrok, terus muka, saurang sekretaris nolol. Bu Susi, aya tamu jenengana Ibro, hoyong nepangan salira. Oh, piwarang ngantosan sakedap, cek Susi bari nitah nutupan deui panto. Anjen wawuh ka Ibro, Udin nanya bari kerung, kapungkur perusahaana, astina janten mitra Bima Raya, nanging tos sababaraha kali proyek kawon wae dina tender, akhirna ngesup ka pemenang tender, Susi ngajelaskeun. Tah timimiti ayeuna mah, Bima Raya ulah boga hubungan kerja nanaon deui jeung astina, upama kanyahoan aya pemenang tender anu ngasup kontrakeun ka astina. Batalkan kontrakna, cek Udin. Siap juragan, jawab Susi. Dina hatena mah kaget jeung teu ngarti, aya naon, tapi manehna teu wani tatanya. Sok ayena parentahkeun ka sekretaris di luar,
tepikeun ka si Ibro yen anjeun teu hayang panggih atawa kerjasama jeung perusahaan anu pimpinana goreng akhlak, terus usir kaluar, cek Udin mere parentah ka Susi. Susi nurut, rikat ngangkat telepon ngahubungi sekretaris nepikeun naon anu tadi diparentah ku Udin. Di luar, Ibro jeung Unah masih diuk nungguan dipanggil ku Bu Susi. Tapi nu datang kala sekretaris jeung sababaraha security. Kumaha? Tos tiasa abdi pendak sareng Bu Susi, Ibro nanya ka sekretaris nu datang. Hapunten, Wakil Direktur, Ibu Susi, teu tiasa nampi ka anjeun, ti kawit ayeuna, ulah sumping deui ka dieu, komo bari aya maksad kerjasama. Bima Raya moal nampi kerjasama jeung perusahaan anu pimpinana goreng akhlakna, mangga kaluar. Naon, Ibro molotot teu percaya kana dedengeana, naha kalimatna sarua jeung omongan si Udin. Ibu Susi oge bade marios sadaya berkas kontrak, upami aya anu ngasupkeun ka perusahaan anjeun, kontrakna bakal diputus, sekretaris nambah deui penjelasana. Ibro langsung pias, ieu naon maksudna, sedengkeun satengah penghasilan perusahaana lantaran ku ayana proyek ti Bima Raya. Kari-kari ayeuna rek di stop, pastina bapana bakal ambek ka dirina. Kuring teu percaya sabab teu panggih langsung jeung Ibu Susi, naha ieu parentahna atawa ngan ukur jijienan maneh, cek Ibro teu tarima. Ngantosan naon deui, mangga kaluar, cek sekretaris. Ibro ambek, geroan Bu Susi, aing teu tarima, paksa duanana kaluar, sekretaris mere parentah ka komandan security. Dua security maju, Ibro jeung Unah dicerek, lenganna dipurilitkeun ka tukang terus didorong dibawa asup kana lift. Di jero lift Ibro abrug-abrugan bari ngagorowok ka komandan security, naha aing di kieu-kieu. Sia nyaho saha aing. Jebrot pipi Ibro ditampiling, gandeng, geus jelas katenjo maneh datang ka dieu nyieun masalah, rek mungkir. Nepi ka lobi, Ibro jeung Unah terus disurungkeun kaluar. Episode ka-14 Ibro ngaluarkeun HP rek nelepon supirna sangkan mawa mobil ka lobi. Tapi aya telepon asup ti bapana, buru-buru diangkat. Ibro, tadi aya beja ti Bima Raya, cenah Astina diblokir akibat kasalahan maneh, aya naon. Duka teuing, data acan mendakan Ibu Susi, ujuk-ujuk abdi diusir ku sekretaris. Gawat balik, jelaskeun ka aki maneh ayeuna pisan. Telepon ditutup, Ibro nungtun Unah nuju mobil ka parkiran, Ibro nanya ka Unah. Nah, moal kitu masalah ieu gara-gara si Udin, aya hubungan naon si Udin jeung Bima Raya? Ah, asa teu mungkin, sabab tadi pan nyaho sorangan si Udin datang ka dieu karek-rek ngalamar gawe, cek Unah. Bener oge, moal mungkin, tapi naha ucapan sekretaris sarua jeung ucapan si Udin, majar urang goreng akhlak, Ibro gogodeg teu ngarti. Moal kitu kalakuan urang tadi karekam ku CCTV terus dilaporkeun ku keamanan ka Ibu Susi, Unah nyoba ngaduga-duga. Tah, teuing mun kitu mah, akang kudu buburu balik pikeun ngajelaskeun ka aki, cek Ibro bari asup ka jero mobilna. Kasus diblokirna Astina ku Bima Raya langsung nyebar pabeja-beja di kalangan pangusaha sa Bandung. Sanajan eueuh nu nyaho naon masalahna, tapi nu jelas pasti Astina geus ngajieun kasalahan gede. Keur mah akhir-akhir ieu bisnis Astina turun terus, katambah ku kajadian poe ieu, di blacklist ku Bima Raya, pasti lila-lila bakal parem sabab pasti perusahaan lain oge moal daek kerja sama jeung Astina. Unah turun di kantor palapa, sedengkeun Ibro mah langsung balik ka kantor manehna, Astina. Unah gura-giru asup ka ruang direktur, nepungan Rukmini, ngalaporkeun kajadian tadi di Bima Raya. Ngadenge laporan ti Unah, Rukmini kacida ambek lantaran tujuana gagal,
si Ibro boro-boro bisa ngawawuhkeun unah anu ngawakilan palapa, justru astinana sorangan malah di blacklist. Udin anu masih aya di Bimaraya ngarasa panuju sabab Susi lancar ngajalankan parentahna saluyu jeung kahayangna, tanpa kanyahoan bahwa dirina anu jadi dalang utama tina kajadian tadi. Susi, naon anu dilakukan ku anjeun hade pisan, ti mimiti bulan ieu, gaji anjeun ditaikan 100% tina nilai gaji terakhir anu geus katarima. Susi kaget bari bungah, rikat manehna cengkat terus manggut ka Udin, hatur nuhun juragan. Tapi kuring rek mere deui dua parentah, cek Udin deui. Mangga sebatkeun juragan, ku abdi dipidamel, umumkeun ka publik ngeunaan perubahan kapamilikan Bimaraya bahwa ayeuna kuring sabage pamilik anyar. Tapi ulah nyebutkeun ngaran Udin, cukup disingkat jadi U Subrata. Eta nu kahiji. Mangga juragan, Susi manggut bari gutret nulis dina buku agenda kerjana. Anu kadua, umumkeun yen Bimaraya bakal ngainvestasikeun dana 2 miliar pikeun ngabangun hotel anyar di Bandung, sakaligus muka tender kerjasama di bidang konstruksi jeung dekorasina anu terbuka keur umum tanpa kualifikasi, jadi lain perusahaan gede wungkul anu bisa milu tapi kabeh bisa berpartisipasi. Episode ke-15 bisnis utama palapa memang spesifikasina di bidang interior sarta eksterior. Sedengkeun Rukmini boga kahayang gede bisa ngajalin kerja sama jeung Bimaraya. Tah ayeuna Bimaraya geus mutlak milik Udin. Matak ku Udin diatur hiji proyek anu bisa dipigawe ku palapa. Ieu hiji jalan pikeun nulungan kasusah icih. Dua berita anu diluncurkan ku Bimaraya langsung rame jadi bahasan kalangan bisnis sa-Bandung. Kitu deui di palapa, harita Rukmini keur kerung mikiran, kajadian di blacklist na astina ku Bimaraya. Sigana direktur anyar ieu memang boga pangaruh gede, tapi saha atuh ari U Subrata teh, aset Bimaraya anu nilaina ratusan miliar bisa kabeli. Sedengkeun jelma pangbengarna sa-Bandung ge acan tangtu mampu. Hampir di tiap kantor perusahaan gede atawa leutik, Bimaraya jadi bahan obrolan, terutama lantaran pada kabong broy ku proyek hotel anu nilaina 2 miliar. Rukmini ge sarua, kabayangku manehna sabaraha kauntungan anu bakal ditarima ku palapa lamun ieu proyek hasil dipigawe. Jadi manehna buru-buru kaluar ti ruangana, terus nyamperkeun icih nu keur ngadisain gambar dina komputer, cih, tutup kantor, balikeun karyawan, terus bejaan kabeh kulawarga urang, peting kabeh kudu milu rapat di imah. Petingna di Villa Kusuma, kulantaran ieu rapat kulawarga, jadi kabeh hadir, kaasup Udin. Bari sabenerna mah Udin haroream datang sabab masih nyeri hateku kajadian peting kamari, jaba manehna geus bisa ngaduga naon anu bakal dibahas, paling masalah proyek di Bimaraya, ngan ku sabab icih maksa kudu milu. Nya, akhirna Udin nurut. Begitu asup ka ruangan rapat, kabeh geus nyampak, barang nenjo aya Udin asup, Dudung langsung ngomong ku teu boga ka era ari Siadin. Masih wani datang ka dieu. Buru-buru dijawab ku icih, montong loba bacot, emangna salah mun teteh mawa salaki, Kang Udin ge sarua keluarga. Muhun terang teteh, tapi pan ukur minantu, hak aya dina rapat palapa da si Udin mah lain karyawan palapa, jawab Dudung. Ulah dilayanan nyi, sok diuk, urang dangu naon nu rek ditepikeun ku nini. Cek Udin ka icih bari ngagusur hiji korsi anu ngurilingan meja gede keur manehna diuk. Nenjo kabeh geus sariap, Rukmini anu diuk dina korsi utama mulai mimpin ku omongan. Geus sataun saprak aki struk tepi ka kamari maot, omset palapa terus-terusan turun, malah sababaraha karyawan aya anu geus di PHK lantaran teu kagaji. Tunggakan injeman ka sababaraha bank oge hampir teu kacicilan, tah ayeuna aya kasempatan hade pikeun ngarobah kaayaan.
Rukmini cicing bari matana nguriling ningali ka sakabeh anu hadir. Bisi aya nu malawung, tuluy ngarenghap panjang. Bima Raya dina kapamimpinan pemilik anu anyar geus ngaluarkeun proyek perdana 2 miliar tanpa kualifikasi. Nyaeta mangrupa hotel anu spesifikasina memang cocok jeung pagawean palapa, teu tertutup kemungkinan kaharepna bakal aya deui proyek-proyek berikutna. Samemehna palapa acan pernah hasil menangkan proyek langsung ti Bima Raya lantaran kualifikasi rendah, ukur bisa ngesup ka batur, tah ayena mah beda, tanpa kualifikasi, jadi palapa kudu miluan. Kusabab dana palapa minim, jelas palapa moal sanggup migawe kabeh, tah ayena nini rek nanya, saha nu sanggup nyokot eta proyek, 300 juta we ulah loba-loba. Kabeh nu hadir eueuh nu ngajawab, kala silih reret, anu ngajadikeun Rukmini ambek. Naha ngajaredok, anu sanggup bakal jadi pimpinan di palapa. Kabeh nu hadir molohok kaget, sabab karek ayena kadenge, aya hiji proyek tarohan nana korsi direktur. Sabab salila akina gering oge, Rukmini acan pernah mercayakan penuh urusan direktur kasasaha, kabeh kudu ku manehna. Dina hatena Rukmini ge ngaku, teu gampang menangkan proyek ti Bima Raya, dala upama dirina nu maju ge pasti moal bisa, matak jabatan direktur pantes dijadikan hadiah pikeun nu sanggup. Ruangan ngadadak jempling, kabeh katembong kerung mikir, kecuali Udin, manehna ukur ngaregepkeun bari dina hatena mah nyalaka taksri. Jadi kumaha, kunaon caricing? Cek Rukmini bari ngagebrak meja, kabeh langsung murungkut. Saenggeus ngareretan hiji-hiji, Rukmini akhirna melongka dudung, "Dung, maneh sanggup. Boro-boro abdi ni, ceunah jeung ai bro ge nyobian soan ka Bima Raya kalah diusir, komo abdi," cek dudung. Dasar incu eueuh guna, acan dicoba geus nyerah. Hirup ukur jadi beban kulawarga kawas si Udin wae, cek Rukmini bari ngareret ka Udin, hate Rukmini kuciwa, harepan manehna ka dudung sabenerna gede, sabab dudung salianti sarjana ekonomi, oge incu lalaki hiji-hijina, pantes pisan lamun dudung jadi direktur palapa, tapi harepana ngadadak laas. Akhirna Rukmini ngadayak dak nyarande dina korsina bari mikir tarik.